Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barudak kelas opat kumaha damang. Alhamdulillah mugia barudak sadaya aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masih suasana Idul Fitri, Ibu bade ngucapkeun taqabballahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, nyuhunkeun dihapunten dina sagala kalepatan bisi aya tingkah atanapi lampah Ibu anu mika nyirieun hatieun barudak sadaya, nyuhunkeun dihapunten nya. Nah, alhamdulillah barudak urang tepang deui dinten ayeuna dinten Jumat kaping 28 Mei 2002 hiji. Alhamdulillah barudak sate acan orang ngawitan diajar, mangga urang ngadoa ti payun. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah barudak urang tos lebet deui ka akhir-akhir pangajaran. Saminggu atau 2 minggu deui buku Midadami atau bahasa Sunda rengse jeung urang persiapan kangge PAS. Nah, sate acan eta urang diajar ayeuna ngeunaan kecap barang. Nah, buka buku Midadamina halaman 86 barudak sadaya. Nah, namun atos dibuka di dia aya kecap barang. Kecap barangnya eta kecap anu nuduhkeun barang atawa ngaran anu dianggap barang kitu nya. Sok di dia aya contona baju seragam, topi, sapatu jeung sajabana mangga dibaca. Nah, tuluy barudak sadaya ngerjakeun pancen 4 di halaman 87. Di pancen 4 ieu barudak larapkeun kecap anu aya di luhur tadi anu dina kotak eta ka kalimah-kalimah dihandap. Sok nomor hiji dugi ka nomor 8. Semangatnya. Lajeng deui urang diajar paribasa yuk. Nah, naon sih paribasa teh? Paribasa teh nyaeta babandingan anu jadi parlambang lakuning hirup. Ngawangun kalimah anu puguh entep seureuna. Jadi paribasa teh ibaratna mun dina bahasa Indonesia nama peribahasa atanapi bisa oge saumpamakeun gitu atau analogi gitu, diibaratkan. Cek bahasa Indonesia nama. Mangga barudak saya tiasa dibuka di halaman 87 dugi ka 88 ngeunaan paribasanya. Di dia aya gambar, aya 4 gambar ngeunaan paribasa anu kahiji aya cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok. Hartina nyaeta sakumaha hesena hiji pagawean ari dileukeunan kalayan sabar jeung soson-soson mah tangtu bakal hasil. Eta nu salajengna aya kudu peurih meh meunang peurah. Nah, kitu ibaratna teh nya. Nah, barudak sadaya tiasa di dia kerjakeun sok aya di halaman 88 dihandapkeun eta pek baca sing bedas kalimah-kalimah dihandap. Ucapanana sing bentes teh sing benernya ucapanana serta lentong teh nyaeta intonasi sing merenah nya. Tuluy sebutkeun paribasana ku batur. Aya ku Ibu di pasiantara nomor hijinya barudak. Nomor hiji teh aya kalimah biantara mah eusina ulah goong nabeuh maneh. Sabab bakal disangseurikeun ku batur. Paribasana naon kira-kira? Nah, kitu ya barudaknya. Salajengna aya paribasa nomor hiji dugi ka nomor sabaraha ya? Dugi ka nomor 10. Mangga dikira mana paribasana nya diisi. Nah, gitu. Ku Ibu di contohan hijinya nomor hiji. Nah,
paribasana naon sih dina kalima di handap teh. Nah ibu mah di dieu paribasana nyaeta ulah goong nabeh maneh, maksudna ulah ngagulkeun diri atawa keluarga sorangan gitu nyaeta paribasa. Nah lajeng deui sareng ka nomor 2 coba ibu acak aya di nomor 5 ku ibu pasihan terang. Ari di papatahanku kalau teh kudu diregepkeun ulah kawas cai dina daun tales. Nah naon sih maksudna, naon sih peribahasana nu mana? Nah peribahasana anu cai dina daun tales kitu nya. Maksudna papatah anu taya tapakna kalakuan angger terobah-robah kitunya barudak. Nah mangga diisi. Lajeng deui ka pancen 5 barudak baca sareng hafalkeun. Tapi wios anu misalkan bade ibu hoyong terang barudak kirim we voice note na di pancen 5 ngeunaan maca paribasa di handap kitu nya. Sareng di halaman 102 na larapkeun paribasa anu aya di halaman 100 ka halaman 102 kira-kira mana sih anu pantes diangge dina kalimah di halaman 102 paribasana. Ku ibu contohnya nomor 1 ari maneh kunaon nyai teu daek cicing. Nah jawabanna aya dina nomor 7 kawas jeler kasaatan kitunya. Artina teh teu daek cicingan kaditu kadieu bae. Nah eta ku ibu dipasihan terang contoh nomor 1 nya. Sakitu we panginten barudak kang dinten ayeuna hapunten bilih ibu aya kalepatan tong hilap tugasna dikintun melalui WA sepertos biasa. Ibu antos fotona. Nah kangge minggon payun urang bade nuntaskeun pangajaran ka-8 ngeunaan wewengkon tempat kuring matuh. Pembelajaran terakhir insyaallah urang bereskeun minggon payun ya barudaknya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.